Matak lamun salaki leuleus wuduan. Ti kemis keneh wuduan teh. Ini mah isuk-isuk kemis geus meuli obat kuat ka Garut. Salakina meuli kuku bima. Pamajikana meuli sari rapet. Pas ditinjuh gelasna patuker ceuk. Salakina minum sari rapet. Pamajikana kuku bima. Atuh ripu tengah peuting salakina rapet teh ceuk. Pamajikana jeg-jeg teu usik-usik. Matak lamun urang boga budak ayeuna naon beres susu ASI sakali dikenyot 10 kebaikan 10 kali 100 kebaikan eta teh dikenyot ku budak kumaha lamun ku bapana ku bapa mah do bae teh pahalana teh dosa sia moal jadi maneh lamun dikenyot ku bapa maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ceramah teh kudu nyangigir sabab lamun teu nyangigir ibu-ibuna loba ka kiri nu di dieu mah saparapatna. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin wa ni'mah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Qala an-nabiyyuna wa maulana Muhammad muru auladakum bil ma'ruf wa nahwahum anil munkar. Qala Ibnu Malik wa fi ikhtiyarin la yazi'ul munfasil idza ta'atta ayazi'al muttasil. Kersana sahibul hajat Bapak Daud sareng Ibu Rizka dina ieu saah menggelar acara syukuran Aksa Yusuf Putra dan Daris Putra Nugraha parantos di hitana cobi murang kali naga dia dua nana ayo kesini kersaeun teu ayo kesini naik korsina dua ini didoaan meh hingga nanti jadi loba duit sok aja anggo we cenah teu naon tah duaan di dieu rai raka ieu teh mohon bios alimun mah ganti we ku Rana aya Rana mana Rana ngacung Randana anu umur 75 tahun anu tos rada genyur aya teu mudah-mudahan ieu anu dihitan teh sing janten murang kali anu Rabbi habli minas solihin. Allahumma ja'alna auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan putra urang sing jadi ahli ilmu ahli amal anu saroleh solehah dihadiri ku para guru para sesepuh mugia guru urang sing paranjang yuswa sehat walafiat nu karek datang buru-buru dari uk bisi kaburu ngeusan karena di dunia teh ayeuna mah perlu ngaji perlu ngingetan akhirat sabab lamun teu diingetan hese rek istiqom anu hese teh istiqom sabab urang mah dosa ge nambahan hiji dunia maya kadua dunia nyata ari baheula mah dosa teh hiji dunia nyata ari ayeuna mah namahan jeung dunia maya nini ge lain ngome tasbih kalah ka ngome HP aya nu kitu kampung naon ieu teh Cipari Awipari Cipari
matak di Cipari mah terkenal naon kota santri matak nini ge sarelpi didongakeun nu ngomeh HP sing seueur kuotana sebab di Cipari teh lo baju sok di Cipari teh lo baju jurang-jurang kemaksiatan lain jurig pan ece kunti atuh wa fi ikhtiyarin la yazi'ul munfasil idza ta'ata ayazi al muttasil cek Ibnu Malik dina Alfiyah nanaon teh kudu milih guru nu deukeut masjid anu deukeut pasantren anu jarah kanu samemeh kanu jauh ka indung bapa jarah heula ka guru-gur ka masjid anu deket kadang orang mah ari masjid di Bandung Al Jabar didatangan ari masjid sorangan teu dipoto-foto acan aya nu kitu aya nya ece eta teh lamun jarah hayangna kanu jauh padahal di dieu ge aya wali nyaeta wali dunya asalna ti Mataram Demak mantak lamun urang dieu hayang loba dunya salamet dunya jarahna teh kadinya teu kudu kanu jauh ieu mah jarana teh hayangna teh kana beus we make saragam ka pamijahan ngadon meuli cangkaleng baralik deui we ka Banten meuli peuteuy meuli asin ulin we ka laut tilelep we di laut padahal dina kitab Karomatul Aulia Tobaqatul Asfiya dina syarah hikam nyaeta Iqadul Himam wali masyhur jeung mastur sarua ribuan karomah mual jadi wali masyhur sapertikeun godog lamun teu aya wali-wali anu mastur naon kang ari wali mastur teh wali nu jarang apaleun hanya orang-orang tertentu da urang mah matana mata peda oko bolotot tapi teu ningali kahalangan ku dos panggede-gedena dosa teh dosa kasa sok cing tarik atuh bantuan anu laleuleus kieu mah ece eta teh di imahna teh loba hulang-hulang aja ngeloba hutang nu paling bahaya mah jelema teh aja pangeunah-ngeunahna ibadah di masjid di majelis naon sababna dosa nu gede mah kasa sama aja kasalaki pangeunah-ngeunahna ibadah mah di mas cing tarik di mas atak urang teh ngeunah di masjid menyantai bisa barisa sasarengan naon bari sare atuh rek sare mah di imah we euti ai maneh ka dieu ningalina imas atuh luak liuk wae kadang urang mah kerudung syar'i tapi sok kadang teu eureun unyak anyu ka maemo ka bang kriling kasalaki sesentak wae kadang ayeuna istrina mah genut pamajikanna genut ari kadang-kadang salakina mah begang teh pisan da dicarekan wae jadi we salakina teh stres nguseup teh eureun-eureun aya salakina tukang nguseup nya teh ece gara-gara pamajikan anu cereo matak nu hese teh urang teh ece syukuran ka Gusti dina hikam waman syakaroha qayyadaha biiqaliha sajalma anu syukur ka Allah ieu contoh Kang Daud ngulem pribados da tiap nu ngulem ge jarang patepang sareng pribados rek anu ti Sumatera anu ti Kalimantan rek nu ti mana wae jarang pepang teh tapi akhirnya Allah nakdirkeun abdi ka dieu deui tos aya sababaraha kali meureunnya ka dieu teh tapi abdi ge poho deui da baheula mah jalan ka dieu teh goreng ayeuna mah tos dicor jalanna ge aduh nini ge momotoran we na mah tah matak di alam dunia teh kudu naon kudu rajin ngalaksanakeun ngaji bari silatu meh loba dulur pinakeun dina jang matak mangpang mungpung hir di dunia teh serba nungguan lamun urang ahli jarah
kena teh maot teh nu ngajarahan. Amun urang tara jarah keke batur urang maot teh nu ngajarahan. Dari wali mah beda jeung urang. Hirupna maotna tos musayyadah sareng Allah. Jadi hirup jeung maot teh hatena teh geus jeung Allah. Geus mamawa Allah matak loba nu ngajarahan. Ari urang mah hirupna ge ece jauh tina Allah matak beda. Maot wali mah kos madu kos gula sireum oge loba nu datang. Ari urang mah maot teh kal kadali sapertikeun kadal. Ramena teh ti hijina we dugi ka tujuhna. Eta ge bubuhan ayeuna tahlil sok aya rokok jarum coklat dina ayeuna eta teh ningalina gelas 7 batang. Ke geus 40na ramena deui teh. Naon sababna? Sok dibere dus eusina daging hayam sakereut. Ke geus 40na ka dituna mah eueuh nu ngajarahan deui. Naon sababna? Da kadal maotna ge. Tamatak nya aya pundulur di dieu almarhum ajengan ii. Tah eta ajengan jarahan ku urang teh. Da ece teh meureun bisa wudu teh baheula ti ajengan. Nya matak ulah jarah teh ulah kanu jauh wae bisi papangi jeung jeung jukut ece jeung juri matak jarahan heula lamun hayang baleunghar jarah teh ka walidun eta teh lakob sebenarnya mah. Ya aya lakob aya asma karim nama beda deui. Ieu mah lakob baheulana jelema nu berurusan jeung dunia di mana-mana jarah nanti sok kadinya. Ngan mastur ari mastur teh tanpa diketahui. Jarang nu apal padahal urang teh kudu siapa ayeuna yang berjarah kepada wali engkena teh bakal ditakdirkeun bajarah ka nabi. Nu daek ngaji ieu hadir sararea ieu tungtung dugi ka tungtung ieu kabeh bakal bisa anak incuna ka tanah suci. Teu cukup ku amin ka Makamah kudu daftar. Amin terus yang nu meunang mah Prabowo maneh teh. Antak lamun hayang meunang kudu loba dukungan. Duit cewek matre mah kudu dicepeng sina ngaji. Cekek teangan bupati anu juj cing tanggung jauh ulah korup anu nyaa karak anu gede kany siapa kamana wae batur kanya ieu gede kanyut nanaonan keur naon si teh badag nu kitu keur naon badag oga ileuleus mah dan nu diteangan ku urang teh anu barokah badak berarti burut cece mah matak mangpang nunatan ngaji hayang tenang obat bingung obat susah gelisah hayang berkah lembur berkah masyarakat anak-anak semuanya salaki leungit teangan naon salaki leungit dipangajikeun atuh tanu kitu teh awewe eling ka salaki menyanu edan ngaji atuh atak dina hikam subhana man syatara silul khususiyah widzuhuril basyariyah. Jadi para aulia Allah itu ditutup rapat-rapat hanya orang-orang yang tertentu nu apalna anu hatena bersih sabab ilmu laduni teh berterbangan di malam hari itu mencari wadah anu bersih nyaeta hatena anu bersih. Naon sababna urang toto sedikit orang pengen aina bersih muka melaan jutaan meuli skincare krim siang krim malam keur ngabersihkeun luar mah jutaan ge ditebak. Tapi keur ngabersihkeun hate teu make duit, teu make jutaan, yang saukur titah ngaji jeung salat hese. Matak nu hese mah ngabersihkeun hate. Kunaon nur ilahiyah teu asup kana diri urang. Kunaon urang teu bisa musayyadah jeung Allah. Kunaon urang teu meunang nadarna paninggalna Allah. Sabab dina hatena aya takab, asaben, asapin, cing tarik asapin. Sok saya yang ngabegangan tina genut teu cing tarik sorana tuh sok asaben sok asapin
Padahal urang teh loba dos babari hilap babari hitut hendak ngaji teh hayang hidayah sanu hayang hitut atuh. Ada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya budak saya. Oh rek meuli sosis sebenarnya. Di mana orang lahir ke alam dunia? Budak teh bersih. Jalma anu bagjage anu daek bebekelan ke akhirat. Atuh mandi wae mah genteul meureun. Adak di mana orang budak ayeuna hayang geus gede lahir ke alam dunia buru-buru anu pertama ku urang di ayeuna kuatan teh pondasina heula. Matak cek Imam Nawawi dina azkar di mana budak lahir adanan komatan cing fokus ngajina ulah ngome wae HP masang wae status. Jadi budak teh di adanan di komatan. Budak lahir adan hujan gede aya guludug angin topan kahuruan aya jurig aya nu nagih bayar eti yo eyang wali dunia yo urang Cipari mah ngararanyuk wae mudah-mudahan ieu kabalayar hutangna ieu rek hujan pinahkeun heula naon sababna lamun hujan uingna teh euceul sok katiris. Jadi ustad ge leuleus, ustad teh kudu dibere sumanget selain dibere susu. Bare susu. Sanu hayang susu euceul atuh. Atak salaki kudu daek ngaj. Meh betah diim, kudu loba dikeny. Aduh. Dikendalikeun nafsuna teh. Lain dikenyot kokom. Sia nonton artis, nonton Ade Astrid, sia nonton dangdut, dugi ka pasedek-sedek, sabaraha wae ge 75 juta ditebak. Nah, ari ajengan nawar. Sok aya nu kitu. Eta teh maneh nu kitu teh. Pugu ajengan mah keur nyieun pasantren, rek nyumbang 100 juta ge alus, da keur nyieun pondok, sugan we jariah urang teh kabawa ka akhirat. Cukup ku amin eta jualan emas maneh teh. Nu aya we jual mobil, jual motor, boga gelang, salaki, weh, salaki teh jurungkeun sina usaha, mah bisa sodako, lain dijual sia teh entin, sarwana jeung si Tuti tah, mantak sok teh ayeuna mangpang mungpung hir, bisi kaburu mak. Eta nu make Alfat ge euceul geus maot maningan digotong ku pasaran. Eta ge lamun aya nu ngagotong. Make baju warna-warni anger ningan lagu maot mah make kain bodas boy. Leres teu? Batak urang kadang-kadang urang unggal ayeuna taun unggal bulan gonta-ganti mukena. Ye pinah ka dieu yo. Oh pinah ka belah dieu mah henteu. Hujan we. Gunta ganti mukena, gunta ganti baju, ari hate teu ganti-ganti. Kumaha we orai urang mah, ganti orai ganti kulit anger we orai mah orai. Matak teu lamun tina goreng jadi had, tina goreng sangka jadi alusang. Ta eta teh du kitu teh ganti hate. Ingsa mantak baca lamun urang ngurus budak teh bari maca tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa stig paro subhanallah walham tak baca eta salaki urang teh keur ayeuna teu boga duit baca ku pamajikan bari puasa la haula wala beas naik la haula wala salaki teu balik genep minggu inna atoina kal kausar imas ina tuti sia teh nalillahi wes ya samarukna ngeunah kitu jadi randa teh
geus jadi rana mah ripuh we seker jajan-jajan acan. Antak mumpung aya salaki teh hayang ge wawal-wawal. Nu hade mah bari ngadangukeun cariosan suami, lain bari ngadangkak sia teh. Ngadangkak kos ya. Batur ngadangukeun ieu ngadangkak. Salaki ge sieunun atuh. Balik di sawah jol kieu. Cek salakina teh, "Woi, aya bakakak hideung." Ngatak alhamdulillah. Nah, cek uing oge. Jarana sia eta kawali dunya tah maneh. Jarana aya sok punya anyuk we ka maemok mah ka bangkriling. 7 kali we jarak kadinya maot sia. Beak tah panyakitna teh. Beak panyakitna. Kolot baheula mah moal pati-pati eta disebutkeun aulia Allah lamun teu rebuan karomah. Karomahna bisa ngabereskeun urusan dunya. Mantak kade jarah teh kudu kanu deukeut heuh. Masantren kanu deuk anu buku sanadna lain mah masantren teh kana kitab Al Google jeung Al YouTube. Nu muka anana Al Geloi teh ceuk. Nu nuturkeun ge asetresi. Jadi jamaahna ge baraut taneuh tai atuh jelema di jentina tai mah karoneng kabeh atuh. Cenah meunang Kang aya ningali YouTube Akang mah heuh teu naon aing mah saguru. Teu naon ningali YouTube ge ala nu ulah nu hobi, ulah nu siah. Kade nu saguru we urang mah minjami muallifil kutub syarriha wa musannifiha ilaman azazana ilal munta. Anu boga sanad guru Jamul Asanid 14 ban ilmu aya guruna. Sebab lamun guru teu bisa ngadegkeutkeun diri muridna ka Allah eta teh sapertikeun emer anu bocor. Matak mending kene poek terus caang daripada geus caang kapo. Mending kene baheulana preman terus jadi santri daripada geus jadi santri karakuanana ciga prem. Bae wajah ge ciga ucing gering teu naon daripada ayeuna urang penampilan sorban jeung gamis jeung kok imamah helmna badag model kieu. Efek teh cai kolomeran di hadapan Allah. Mending kene penampilan ucing gering tapi hatena nyambung ka Allah. Nah kata kade jelema mah teu bisa ditingali tina penam. Ulah kabobodo euceuk. Geus we eta salaki euceuk bae irungna sakitu-kituna ge. Euceuk irung sakitu kan bae geus we sakitu tong disuntak-suntik sakitu we daripada mancung eungap sia teh. Mending euceuk pegek tapi bernapas. Loba duit ayeuna euceuk terek daek syukur ka Allah ngayakeun pengajian beak 20 juta bakal datang 20 miliar barokah. Asal bener merena kain 20 juta. Aing letik masih teh letik deui we. Apa yang dilemparkan balik nage nya letik deui. Ngalemparkeun goreng urang ka batur. Urang ge bakal datang deui teu kudu dibales oge balik deui ka manehna nu goreng ka urang. Urang teh contoh imah urang aya nonon aya nu ngalungan seuneu. Nu tengan ku urang teh lain aya nu jelema nu aya ngalungan seuneuna tah seuneuna heula pareuman. Ayeuna urang boga hate terus dirojokan kulisan batur terus saya diseuneuan kulisan batur nu dilawan teh nu naon teh lain jelema anu ayeuna nyeuneuan urang tapi lawan nafsu urang pareuman heula nafsu urang kayak nu kitu mah leungit sorangan da ngaranna ge jurig antak urang lamun aya nu goreng aya anu kumaha we tong dilawan antep engke ge mampus sendi mati sendi tuh gitu tanda tak mampu nu kitu teh sirik ka batur meuli mobil manehna asup ambulan tatangga ngiridit motor manehna ngebueul ai ka salaki teu ngurus salaki gering lain dipencetan kalaka dipotoan jepret statuskeun nuju ngagibrig jeung sakedap deui ge koid tah jadi ajarkeun budak teh tah ngaran teh cing jadi doa. Aya salaki cing sopan diuk ipet hayang kieu ditahan hayang hitut dipalastikan. Ari mah salaki datang kalaka brot hitut. Ceuk salakina teh anjir kenal pot bitu. Beungeut glowing bujur teh nyakola. Tanu kitu teh jelema babari hilap eta teh ka salaki. Leun hitut. Insya antak bacakeun dong rek tobat ulah ngadaguan buuk bodas tapi kudu buru-buru tobat bisi kaburu datang kaen lamun rek tobat ulah ngadaguan kolot bisi urang ayeuna hese geus kolot mah da ayam kampung ningannya ayam kampung ayeuna ngorak keneh mah aja dituangna teh dagingna empuk tulangna rangu bisa dipake naon seblak tapi lamun urang ayam kampung nu geus kolot beuh euceuk
ayam kampung geus kolot mah dituang oge di presto oge liat digegel kucing teh coplok kuntuna hiji matak tobat geus kolot mah linglung aja lihat matak baca astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya sarang rabbi jidna wa wafiqna sadarilah mengertilah kematian pasti tiba renungkanlah pahamilah hidup ini sementara astagfirullah astagfirullah minal ya rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan bertobatlah kepadanya dari dosa dan kesalahan kembalilah ke jalannya luruskan niat tujuan astagfirullah astagfirullah rabbi jidna ilman nafi'an wa wafiqna. Jadi hirup teh urang teh bisa dugi kehadian urang kanu geus maot kumaha resepna. Matak minum niatan ibadah, tuang niatan ibadah, kulem niatan ibadah, aya ganjaranna teh. Rek tuang kakaruhun Cipari Al-Fatihah gitu. Ieu mah geus kabesekan anjir aya nu hayangeun cenah. Sok si Abah dibere rokok jarum air karsenengna teh jarum coklat. Heug di rokok dihadiahkeun kanu geus maot, dugi teh ka kuburan teh. Kasenang nate daun kawung, hanya atuh meuli we jeung bakona. Bagikeun ka aki-aki nu aya di dieu kabeh. Panatoheun da karuhun teh. Anjir cenah ieu kuat seungit kieu ya. Jadi we teu hujan. Ima daun kawung eueuh, jarum coklat eueuh. Gudang garam ge eueuh. Matak heueuh, teh kurang naon? Kurang susuguh ece. Matak sok ti ayeuna mangpang mungpung bisi kaburu maot matak urang adanan komatan teh kuat tauhidna naon sababna geus kitu supaya anak teh namina teh jadi doa ulah ieu mangaran budak teh Muhammad Samsudin mataharina agama dirani anpunako artina bebengok sapi matak budak teh ciga sap matak lamun urang boga budak ayeuna naon bere susu asi sakali dikenyot 10 kebaikan 10 kali 100 kebaikan eta teh dikenyot ku budak kumaha lamun ku bapana ku bapa doma doba sia teh pahalana teh dosa sia moal jadi maneh lamun dikenyot ku bapa maneh ingsa udah cenah da eueuh cenah da susuan teu biji caina gencet ku bapana pancing ece sugan we ai ku bapana dipancing heula mah nya kakenyot. Jadi penting susu asi teh leuwih alus tibatan susu sapi. Da urang mah kitu. Orok wae eureunna teh pan kuis dibere nu pait. Urang oge kitu. Terus we kupur nikmat. Ke geus dibere panyakit kakara eureun.
urang hayang ngeureunkeun ayeuna orok supaya eureun mesat geus 2 tahun bere weh eta pentil susu teh kunaon Batra Wali tah kitu geus kumeta pe orok teh ningali pentil susu pas dikenyot pahit isukna teh eureun tak urang oge geus kitu geus menang musibah geus menang penyakit kakara urang mah tobat tamata hirup teh urang teh eureunna dosa teh meureun kudu menang heula pahit-pahit pahit eureunna tobat teh kurantaran menang kapahit tamata kade baca ku urang ulah rek ku manuk hirup teh manuk wae diurus ku urang di kurungan ku urang di baraban ku urang satahun setengah tahun teh geus nurut baceo dikir ka Allah ngatak urang fadguruni cek Allah hei urang Cipari hei urang Awif ai Cipari hei ayeuna urang Cipari eling sia eling da teh eling elingna teh kewe di mana ngadenge manuk uncuing kakara eling sahanya nu rek maot cenah nya da ngajina teh make kacamata cenah ceuk nu tareh maot mah tuh dilaan da sieun maot beurnya teh jalma-jalma anu mau anu awewe nu sok make kacamata ceuk tara setia ka salakina teh bang hudang sare ge lain neangan salaki neangan kacamata wes teh matak teu setia ka salakina teh ieu we wanita-wanita setia manu teu make keler euy ya udi deuleuna teh salaki we terus tak jualan gelang teh bisi maot lah dah moal maot mau apa make gelang lah gitu ceuk tuh naon cenah tadi teh budak teh kasih nama yang baik man lam yaskur qadran ni'am faqad ta'arrada li zawaliha sajalma nu teu syukur kana nikmati Allah maka ieu jalma bakal dibere musibah diingetan ku Allah ku loba panyak beunghar duitna triliunan tara daek ngaji acan panyakitna teh kapenang 200 juta sekali berobat teh teu pira panyakitna mah tiat ngalengkah busiat wae ceuk teu naon beunghar oge busiat wae mah aya geulis aya kasep brat brot wae keur naon beunghar ge dihitut wae mah emang cek salaki teh aing teh tong sampah cenah tilu poe salakina teh nontot leho we terus aja da dibekokan we ece nanti iman urang mah kos leho naik tur nanti leho lamun dikenyot ka luhur nya mata lamun lehoan teh kudu dilap salin dilamot iya ini dia mah leho ge dilamot nya oh eta hirup mah kudu kos ucing celah ucing manakan 5 ge teu riweuh suga neangan unungwan neangan bidan teu ucing mah di mana we sabrotna ceuk mah teriweuh neangan pempes teriweuh neangan baju orok teriweuh neangan ayeuna naon popok teu ucing mah konaah we aya kumaha Allah we ningan tadi teu burung we ngagedean di rezekian sakitu anakna 5 sakali lahir eta teh nari eueuh hiji ge riweuh salaki teh dicocoan we kagetihan antak pantes teu doraka ge popolotot teh salaki teh teureun aing mah rumah tangga jeung maneh geus 25 tahun meniuh kemajuan cenah cek salakina teh sia yang maju sok ku aing di rodaan cenah tanu kitu teh awewe emut ka salaki sia edan ka salaki teh edan dikeureueuh sia mah jadi awewe mah kumaha doa moal duit kumaha duit alhamdulillahirabbil qamarun angkat atuh tanganna qamarun wa jamil angkat tangannya sidnan nabi'im jamil kepada Nabi Allah bersalawat Allah
malaikat pun bersolawat. Allah kaum muslim diseru bersolawat kepada Nabi ya Nabi Muhammad. Qamarun sidnan. Sing tarik yang keras suaranya. Wa jamil sidnan nabi. Ada jang di dia. Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman sarah sadri Quran imala qalbi Quran wasli hayati hadayana Rahman ya Rahman sa'idni ya Rahman sarah sadri Quran imala bi Quran wasli hayati. Tos Ageng hoyong jadi naon? Pemain bola, polisi, TNI, atau santri? Santri. Ayo cita-cita yang jadi naon? Jadi naon? Polisi, TNI. Yang jadi naon? Santri. Oh santri. Tepuk tangan untuk santri. Enak STK, TK atau SD? Kelas mana? Kelas 2. Tadi akang ya sekolah SD kene. Orang Singajaya, orang Samarang, orang Banyuresmi, Mas Andren di SD kene. Sami jeung ieu sakieu. Bisa dialihkeun ieu oge ke Mas. Kaditu misina sampai Mas Andren. Rek Mas Andren di akang mah. Ayo. Tadi hayang jadi santri cenah. Tidak Mas Andren alim kumaha. Santri mah hade tapakurna ge. Bisa seri sorangan, bisa cirik sorangan. Santri mah lamun keur loba duit jajan we terus we. Tanpa beban padahal bapak nama di lembur nanti tukang macul ngebletokin nage cangkeng nage. Tapi panena mah seserian we jajan we terus. Lamun tengah puting terus we ceurik. Tah santri teh bisa kitu. Bari gagaro palangkakan sebelah beak gitu. Lato-latona ngacelang hiji. Tah santri teh kitu. Entak lamun jadi ajengan can bisa tafakur eta mah kudu Mas Andren deui. Entak mending udud bari tafakur daripada tara udud teu tafakur. Entak arudud we kieu teh. Hitung-hitung si duru. Keur kolot mah nu boga eta boga manaon we. Nu penting hiji jadi jalmi mah kudu naon cenah tadi? Budak teh kasih nama yang baik. Ekahan lalaki 2, istri hiji. Ujang terus diekahan? Terus diekahan teh can? Oh ekahan, ulah motor diheulakeun meuli Nmax. Ari ekahan can. Eta teh budakna teh sok jadi nyonyo. Motor. Nyonyo Nmax teh naon atuh? Si Kokom tah. Sarwana heulakeun ekah lalaki 2 istri hiji. Dina kitab Syarah Nafatul Muin I'ana sarana I'ana nyarioskeun bahwa jalma fadilah tina ekah teh moal keuna budak ku panyakit kabinatangan. Maksudna moal keuna ku arus zaman. Di fida di ayeuna tolak balayan di sodakohan ku ekah. Ekahna ka mana? Bikin kajengan setempat. Pakai muludan. Pakai rajaban, pakai ayeuna muharoman, pan dituang tak ku sadarea. Lain ieu ekah didahar ku sorangan, dipencit ku sorangan, eta mah sia teh lain ekah yang bentet atuh. Kajengankeun. Ari ekah teh butuh mana kajengan, kos di Banten tuh.
Lamun muludan Raja Bante, wow dimulutkeun kabeh. Ka uyah-uyah sesamaraan dimulutkeun. Matak di Banten mah tara kurang uyah. Nah di Cipari loba nu teu uyahan. Parsel 70. Da ajenganna 70 nu hadir teh tukang ngawuruk ngaji teh sadayana sadesa di pasian parsel. Muludan teh ngahormati Nabi sampai kiai oge dihormati. Nu ngawuruk wudu oge dihormati. Lain mah ajengan dibere sarung urut nu maot. Pakai salat subuh teh ngajung jurigan. Tak di Cimahi mah loba ustad jujur aja. Eta ka ustad jebut juri geura. Sepuku mana ge kunti sia. Lamun hayang nikmat tong mikiran dunya, cing tenang, arih nafsaka minat tadbir, pama qoma bi gairuka la tukim bi li nafsika, sing rilek, sing tenang, ulah sok hayang rezeki batur, ulah sok hayang bagian batur, dajal mah tos kagungan bagian masing. Teu kudu riweuh. Urang naik kapal nya geus sia diuk tong pake sabuk pengaman. Dan di mananya pilotna, di mananya supirna, ulah gitu. Dunia oge, tong mikiran we dunia da geus aya nu ngaturna. Saha? Allah Subhanahu. Dunya majra'atul akhirah. Dunia mah tempat kebon. Hasilna mangke we kumaha pangeran. Da urang mah keur ngebon. Kudu kumaha yadfin wujudaka fil ardil khumul. Tinggal eyang wali dunia di dieu eta melakna jero. Pakuna bumi bal ahyaun hirup ningali ka urang keur kieu teh. Melakna ge jero mata hasilna halus dari rimunan ku taneuh geus ratusan tahun oge aya we nu ngajaran hiji dua mah walaupun mastur tapi urang melak teh urang mah nongerak melak kacang melak jagong ting jadi ting moal naon sababna da kurang dirimunan ku taneuh nu rata da urang mah sok hayang kapuji ku batur hayang ria lamun sedekah ge hayang diumumkeun leres teu tah bedana urang jeung para wali teh kitu. Ulama teh butuh wali. Cau gugulutukan kana aspal, teu make cangkang mah gugus. Tah ieu oge lamun dibungkus mah ku cangkang cau moal naon. Tapi eueuh nyepelekeun kana cangkang cau wali teh cangkang cau ditincak ku eueuh disoled. Matak ceuk Nabi man azali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Jalma nu nyepelekeun para aulia Allah bakal diruksak ku Allah. Walina mah moal dendam. Tapi Allah ridho kakasihna dihinakeun matak sok aya jelema kawalat matak ulah di dieu ulah kahieuman bangkong kanu jauh we ka godog rinit kabeh ka ditu we ka jarahna teh ka pamijahan da meuli cangkaleng ai ka dieu mah nu deukeut ai kos saya urusan dunia hayang beres tapi kan udah deukeut teri jarahan kan udah deukeut sabab wali teh penyebar Islam ke urang aya syariat aya wudu aya salat teh baheula teh ti para wali atas dasar baheula mah sultana wali teh di zaman Wali Songo nyaeta Sunan Gunung Jati sa Jawa Barat termasuk Banten ge kacanak Jawa Barat kapungkur mah lamun di zaman Sultan Hasanuddin tah nu janten rajana wali teh Sultan Hasanuddin walaupun ngora keneh aya wali sama mehna gitu sarepuh tapi tingkat kawalianana langkung ayeuna dihormati. Naon sebabna? Tingkatan di hadapan Allahna lebih tinggi. Jadi wali mah lain cek jelema. Wali mah lain cek jelema, tapi cek Allah. Ayeuna dina YouTube ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku mursyid, ai lain mah lain we. Da wali mah ngaku-ngaku. Eta mah wali leuh nu kitu mah. Jeung aya nu hayang ngomong jeung sireum sagala riweuh aing mah. Ya. Tong naon tong nurutan nu kararit geus urang mah kolot baheula insya ngong we adan geusan eueuh itu teraskeun tong siap sampai maghrib moal usik moal astagfirullahaladzim marawat dinu hajat meureun nya sok atuh barang bismillahirrahmanirrahim niat abdi salat asar dina waktosna niatul mar'i khairum min amalih menang urang niat heula kitu salatna diakhirkeun sabab dipake ngaji tapi di mana urang maot teh geus menang ganjaran itu insya cik adan lajang anu singkat teh adana bisa adan bisa sok atuh Allahu akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takbiran. Allahu Akbar. Sok. Allahu Akbar. Allah. Sok. Tepuk tangan atuh, Ceu. Sok maneh biar adan kiis ya. Untung budak mah lumayan sakitu ge. Ngalewat ceutik mah wajar we atuh. Da ngaranna ge bud. Lamun kolot mah dicek. Heeh, bener, Ceu. 10 tahun kulemna pisahkeun. Cek Nabi, di mana budak teh 10 tahun kulemna teh pisahkeun. Sebab budak geus dewasa, da kumaha cenah imahna alit. Hayang maneh teh jeung salaki bawa heula ka dapur budak geus sare teh. Geus beres gubug deui ka jero. Waktu budak keur hayang, budak keur tidur, ngelilir ningali bapana. Bapak cenah. Aya maung cenah. Mana maungna? Bapak cengkat maung teh aya cenah. Meureun bapana keur ngirungna jeung mamaungan. Mata kadenya, Ceu. Hayang boga budak soleh teh hiji kudu mandi heuh. Mandi rek hubungan teh mandi heula. Ieu malin di kebon di sawah langsung ka kamar duaan. Ka hileud-hileud ngiluan. Atuh budakna teh nu hiji kaligata, nu hiji budug teu eureun-eureun. Atani minallah al-azalah minasyaiton. Kade singyaan ulah rusuh nyeun budak teh. Ieu mah nyeun budak bulawar kolorna para seuneu. Kutang yang sang napanto. Rek salat teh subuh riweuh rasaan sorban nu ngangit efek teh kutang pamajikan. Waduh. Sabe mena naon teh wud. Waduh sia. Eta teh Jenderal Sudirman baheula ngelehkeun Belanda teh kuat ditembak, kuat dikadek. Soekarno, Jenderal Sudirman karuat kadek kuat tembak da mudu teh. Ijazahna teh ti para wali teh. Batak lamun salaki leuleus wuduan. Ti kemis keneh wuduanna teh. Ini mah ti isuk-isuk kemis geus meuli obat kuat ka Garut. Salakina meuli kuku bima. Pamajikanna meuli sari rapet. Pas ditinyuh gelasna patuker ceu. Salakina minum sari rapet. Pamajikanna kuku bima. Atuh ripu tengah peuting salakina rapet teh ceki. Pamajikanna jeg-jeg teu usik-usik. Salah obat eta mah tuh. Ata kadenya ulah salah obat. Cung di dia nini ngacung. Anu teu boga salaki. Ha si Maya kade mah menang duit 100.000 mah kade mah. Ha 100.000 si Maya ya. Tepuk tangan. Salatullah salamullah angkat ka dia. Allah to ujang salib di situ. Nah dirinya. Salatullah salamullah Rasulil. Tepuk tangan. Salamullah ala Yasin. Mak, what is your name? Siapa namanya, Mak? Nami? Hajar. Hajar. Oh, Hajar. Batu berarti. Ini Hajar mah batunya namanya. Hajar Aswad. Batu Batu cing tarik. Batu Tuas. Batu tuas. Batu tuas. Batu hidung. Batu tuas.
Mata kudu ngajaga 17 11 Agustus. 17 rakaat salat 5 waktu. Agustus. Dina kitab Jubad aya min sunanil mursalin. Dina kitab Jubad aya min sunanil mursalin. Sunah Kangjeng Rasul. anu wajib mah hiji nyata disunat. Rasul. Disunatan ini Kangjeng Rasul. Nu kahiji disunat. Disunat. Tong dihalangan mak disunat. Sunat. Cing tarik disunat. Sunatan. Disunatan atau napi pamegat lamun istri mah dicok. Oh dicolek bener mak. Entong dicolek memang colok teh si tobros mak. Sunat deui nyabutan bulu irung bener. Sunat deui nyabutan bulu Kelek. masuk dicabut atanapi ku parang. Atara. Oh astagfirullahaladzim. Mana teh ngahunyudna yeug mak. Sunat deui ngarapikeun Ate. halis. Ngarapikeun hate kumaha ngarapikeunana yo. Ini hate di parang merenya yo. Sima. Sok Mas Yuri daripada di mah para rusing mikiran incuara yang jajan lah namanya. Terus tahun deui sunat mak. Sunat deui nyabutan bulu Kelek. kelek geus tadi eta mah. Terusan nyabutan bulu Bakekok. naon bulu bakekok cek. Punten aya di dia aya bulu bakekok cek. Si mama jeung aya bulu bakekok sagala. Di mana guruna ieu nya? Aya geus 17 tahun ceramah cek kakara aya bulu bakekok. Eta teh bulu bakekok teh nu kumaha? Masuk dicabut atau napi nganggo pingset. Duka. Sok tara Terang. tara dicabut, Tara. tara dikerok, Tara. digunting tara. Wah ngahunyud atuh di kitu mah. Ayo jadi guhulan tungan we jurig teh mah. Jalma nu ayeuna panjang nu kituna teh ece sok ngawaris kana males. Ari mama tara dikurut. Tara? Tara. Oh tara. Teu ayaan? Teu ayaan. Waduh. Gusti nu agung. Ya ini kuatukeun ka bulgar kieu ya. Eta kieu. Ya mah geus kolot mah nya mah. Urang tobat we ka Allah. Doa supaya maot husnul. Khotimah. Allahumma barik Lana. Najarakana bakina adabana. mohon alhamdulillah. Rek maot dahar heula. Ngana teh mayit Indosiar. Rahasia ilahi. Okolitik hese digotong. Ya udah dahar wae atuh. Baca subhanallah wal. Ya mah ya artosna. Calikeula di dieu rek ka mana? Ieu kalenderna lamun aya nu kasurupan ku foto ieu gitukeun nya. Kage jurigna ngomong sorangan anyir babaturan cenah. Matak disebut nate Ustaz jujur lain jurig. Manya aing disebut jurig satatuh. Eta ka Ustaz jebut jurig geura aduh. 100.000 Pak, 100.000 buat emak. Nih 100.000 buat emak ya. Amun boga emas ya kupingkeun, boga emas, boga gelang jualan keur jariah ka masjid, keur jariah ka jalan, keur mereus. Mereus. Tad. Boga emas keur ustad, boga gelang. Ustad. Rana. Ustad. Wow. Nyarana keur ustad deh. Lu kieu aing geuna. Kalaka dipurageun. Yang dipurageun atuh. Meuni da nyeri uing teh dipurag-purag teh atuh. Da bisi rek masantren, ieu tah sekolah SD, ieu SMP, ieu SMK, ieu perguruan tinggi nya. Ieu mah di Ciawahi.
Taya cabangna di Subang, ieu mah nu gelo, bisa garelo ka Subang. Kayak di Ciamis, nya. Doakeun kumaha sing salam salamet. Amis. Lagi patoh lah moal. Sehat Moalnya geus kolotnya.